Aduh, mules. Aduh. Ari si Aa ka mananya? Tadi kan sarote minta nungguan. Aduh, ibu teh nyeri banget. Ari si Aa teh ka mananya? Hati sih nggak kedua kacapnya. Jadi kabel banget. Ari si Aa teh ka mananya? Abah kencain neng neng dek jabak. Ari si Aa teh ka mananya? Neng dek jabak. Neng dek jabak. Duh, Ari si Aa ka mananya? Apa saya mah pakai daun cawu. Aja Pak Unya. Ari si Aa teh ka mananya? Saroh teh gangguan sama kencai. Ini saroh ceboge ku daun cawu. Halo. Arek ka imah ya. Ayeuna. Hiji daguan di imah ya. Yang geus akeh mah izin ya. Ya, kedap. Ari ane ka mana? Arek ka ieu non Pak RT ngebel tadi. Tadi mang saroh teh ngadenge Aa, saroh ngagoran we Aa. Kita mau kencai. Ngadenge tapi Pak RT ngebel tadi teh kita. Mun ku abang atuh ku angot, saroh menyecebok pakai daun. Kencau. Geus ieu kunci dek ieu kayak mah Pak RT heula rek. Abah siapa Pak RT? Teu nempo rek kondangan tadi teh Pak RT ngajak bareng. Ya. Eta kunci imah geus tekan. Si Aa teh biasananya mendek ka undangan teh suka ngajakan saroh. Tapi perasaan minggu-minggu ayeuna eueuh mere surat undang. Perasaan saroh teh teu ngeundangan ih. Si Aa teh bener-bener ke undangan apa henteu nya jeung Pak RT. Tapi perasaan Pak Saroh teh menangan. Apa Saroh nyamper sinyal si wanya. Sudah mainnya nggak nyawa. Si Aa lagi. Ayeuna mah sampun sinar sih. Urang teh geus lilan teu panggih. Nya bener kangen oge. Kumaha kabarna kitu menit. Nanyakeun kabar. Tapi ayahnya. Pasti aya, Ceu. Pasti aya. Pasti jangan esang. Jangan wae, ampun. Assalamualaikum. Narsi. Assalamualaikum. I coming. Narsi. Oh, apa? Euy. Ceu. Waalaikumsalam. Kumaha? Aya naon penting-penting ece-ece? Urang teh hayang katepang. Geus lilanya. Lila. Kunaon? Hoyong patepang geus lila. Ada mah tutupkeun pantana. Urang teh lain sok pamernya, urang teh di imah tepan loba kulkas segala endah. TV ge sagede pantok. Lain tinggal di anting ge beli kapal dua-dua. Ih, di bolongan sok harudik Urang apa natupan kamari terus balanya. Tapi hutan. Balanya di mana? Eta di Pasar Dugul. Pasar Dugul apa Pasar Kaget? Pasar Dugul udah kaler teh geuning. Di pasar mana ge hutan katanya. Kading ngutang. Kadinya mah ulah disebutkeun dah. Ieu teh aya naon ece-ece teh kedatang ka dieu teh? Hoyong panggih, Panggih wae kangen geus lila. Ih. Hoyong panggih. Emang salevel. Buset. Kenapa? Salevel, pan urang teh bener pernah bebarengan. Betul. Emang ke bebarengannya. Urang ingat-ingat heula nya, Ceu.
ayeuna masuk dari heula Di we. bangku nangan bangkuna. Urang teh beli bangku-bangku acan kamari teh. Ya, urang kamari teh nggak nyeridit bangku na ieu teh. Tapi teu kabayaran disita deui. Lain ngomong teh teu salevelnya. On, tapi teu kabeli kursi-kursi acan, mending urangnya. Atau asa ku tarumben we peuting-peuting kitu mani arulin ka dieu, ngaganggu wae batur dek kekelonan meureun. Pan barete meureun. Kasa lagi buru tanya ke konan. Kamari teh salah kita panan burut. Tapi kan geus diubaran, tapi ayeuna teh nyaho ka mana meureunan. Tapi urang teh hayang boga tilu salaki sebenarnya mah, tapi urang nyaho teu ai salaki keur eueuh di imah teh ugan teh ka dieu ngalancong teh ka Narsih. Hayang teh kadinya teh anu randa anyar teh urang gitu teh urang seberang teh. Randa Orang anyar. mana? Orang sebreng. Emang aya randa anyar deui. Oh cenah mah aya. Bayana teh pan ijingna teh jeung etehna. Emang sih Ai etehna mah parawan cenah. Arang saha? Si Ici. Nyaho teu? Ici. Karena kadengenya doh. Puku ge anyar warga anyar Atuh mana dari teh, si Ceu? Narsi mah ditanya orang mana? Orang Sebreng. Seberang apa sebereng? Sebreng cenah mah dari Jakarta manehna teh. Oh begitu. Iya. Ngomong nama cenah warga RT RW na ditu kene tapi can yen surat pindah cenah. Oh gitu. Tapi eta teh sok nepikeun ka peuting teu. Cu aing ngalancung teh kuat tentang nepi ka jam 2 peuting. Atuh lain digerebek. Eta gerek dilaporkeun ka parete tapi kumanya parete na eueuh. Diintip teh kudu ditinjau. Diintip keur kumaha eta mah kamari mah cium-cium teh ya. Cium-cium naon? Sunat. Geuning. Iya. Cu. Ih, mending urang mah kosa teh da eta teh lalakina teh perang-perang wau da di mana nya urang pernah ka pasar. Nyaho asa salah Penasaran, nya. Jadi penasaran Kak. Gedeung. Ieu, da maneh mah ieu teh ieu. Perenan. Oh, teu kaburu tadi teh aya eta, aya naon teh aya angin topan itu mah acak-acakan. Kedul. Lain kedul urang teh pantas dangdan saker salah. Tuh urang miara macan, Ceu. Macan naon? Oh, tayna mending ngahiliweur ka dieu sia. Itu delibinya mah jadi tukang atuh tuh mana. Musinya bu asal. Ai salah ge hayang eta cenah supaya katempo ku batur. Pamer. Ai eta parabna naon? Parabana anak ucing, parabna. Kucing. Ieu Ceu kedeung deui ge liwat di lalaki mereka ngalancong teh. Langsung kasih Ici. Heueuh. Ini jadi penasaran Ieu, kasih ieu Ici. kayak urang tuh biasana mah kedeung deui ieu. Manehna mah jam 8:05 asana mah. Sok liwat. Liwat. Jadi penasaran serius tuh kos kumaha. Pokona mah urang tenjokeun. Tapi si Ijina geulis henteu. Emang can nyaho apa? Ih, Rami Ju dalebatan jahe menang meprek, Ceu. Rami. Rami. Rame itu di Allah. Jika oncom keput. Oh, juga oncom bulukan. Kedeung-kedeung orang tua. Heueuh, penasaran orang tua. Ini jam berapa ini? Maaf we, Ceu, cai-cai acan langsung halodo. Udah bobo tara di subuhan teh. Gusti. Oh, cai halodo di dieu mah. Subuhan-subuhan Cibodas. We Cibodas ge. Teh manis. Teh manis komo deui, gulana. Budai. Budai komo deui, kapal apina. Susu. Wis edot Susu komo deui, kopina. Tegap Peres ieu peres. Ieu mah anu batur. Ulah. Urang mah teh kos kadidinya ulin teh di subuhan. Oh, kedeung Ceu. Tah ieu aya ieu ya. Urang nyeun eta biji katapang Ceu ya. Urang nyeun biji katapang kamari. Sok di asaan sok. Meunah Biji katapang. kan kedeung deui rek lebaran urang tapi nyeunan biji katapang teh ayeuna. Kok biji katapang bentuknya bedanya? Iya tuh ayeuna jieunan nasi mah beda atuh Ceu. Bung urang mah bisi karacun tapi cobaannya kudu didinya heula nya. Ipan urang mah geus seubeuh kamari. Geus urang mah capan nyuguhan tamu cenah tadi hayang disuguhan. Ayeuna disuguhan bae guguru teh keneh wae. Tapi bau ieu mah. Bau naon? Bau pahang. Bau pahang. Basi. Kayak kadaluarsa. Suguhan teh anu bener atuh Narsi. Ai eta di nu ember naon? Heeh, kedeung lah Ceu. Kok sama rambutan dos? Itu pang-pangnya jeung daunnya. Mani kana rambutan mani. Rambutan. Iya, Itu beuki ya. Itu eta mah bau. Ceu mah. Jika Sok atuh tadi lebokan teh kadinya tah. jika bau. Ieu kali Tah lebokan kan. loba sireum mah nuhun. Ngalah nake jauh eta mah Ceu. Di mana? Di Gunung Singkuk di ditu. Di Gunung Singkuk. Heeh. Ngalaki dikitukeun di Singkupan. Coba amis teu asal Rambutan di singkup.
Ya hayang amis mah ningali ka dieu ngadangan aja. Sok. Amisnya. Emang ieu rambutanna amis. Cuman pas ningali beungeut di dina teh jadi pahit. Emang aing teh kopi teh gulaan meureun sama. Oplet. Naon kopi ieu? Amis tanpa gula. Ai hayang amis mah tah jeung sireum-sireum nah kan sia ce. Amisnya ce. Amis banget. Coba hakanan jeung sireum nah amis pisan. Ih, ece naon sih? Tuh, itu naon? Aku ngomong anu sangalan tong kasih icih teh itu. Oh, pas itu rupana. Aja lu sangalan tong kasih icih teh. Oh, rupana. Lu punya duda nyaw naon eta teh biasanya do. Emang cek di dinya kasih teu. Cek urang mah teu eta mah naon juga buntulan kabut. Boun uyuhan daek eta randa anyar. Atuh ngaranna ge randa ucu. Ai randa mah kumaha-kumaha kita bebas cenah. Mana ini si Icih teh? Ya guys deket ka imah, nah tapi ngebel deui. Ya, Sana mana? Rek biasa kayak Icih lah. Badan eta bawa naon Martabak. Atuh alung teh ka dieu. Segala kasih icih teh enggak diwepohan ka dieu. Kan Icih nu mesen tadi. Atuh teh si Ici wae urang eta beuki Oh, nya. nya. Masih itu doang. Oh, Tumben rame teh. Oh, dia. terkarunti dia tuh. Ngobrol lah di dia. Arti Icih wae di. Aya ai kopi-kopi acan mah di dieu ge. Nya atur naon teh eta Icih ge geus nyiapkeun Sageus masih gimana? nya punten teh. Nya payun sia teh. Gembrot bujur baca. Nih. Amin. Kayak main ke ngareng dong. Assalamualaikum. Cih. Assalamualaikum. Cih. Kita teh aya. Kita teh amang. Oh syukur lah aya mah riweuh kamari ge. Ngapa kalebat? Riweuh. Bisa aya si Eci. Emang aya ke tadi di ah di diwa. Tarik kata kopi nang ya. Nya sok. Yang si nasi ngatak dewa ini. Kopi mah. Bager sih kan. Ya emang geus biasa bager atuh mah. Teu ngelu amang jeung data. Baik sih. Bisa teh. Jeung kawan apa? Iya. Tadi di jalan di jalan mah terangkat keur naon sih? Keur modal. Modal wae teh kamari mah. Teh kage ieu nah pucuk daun jambu dibebak Kan mabok rambutan kamari cenah martabak teh jadi rambutan. sama wae teh. Pentingnya Apa dina penting teh atuh. tadi ieu puna di mah teh barabe Kalau bisa pamajikan mah. karena amah duda teu boga pamajikan ieu aya cinta percaya ka Yang ningali ieu nah atuh KTP-na. teh dibawa ini Kan perlu bukti. tur kage cigenya salah Mana? Sore kene ah. bisa Terus tapi kan yang serangan meureun cenah si galak kamari dia. Aya baturna tadi keliling. Oh, deui baturna.
Lu macam mah kadi babak belur mah urusan. Yang salah langsung. Nyium. Hah? Nyium. Naon sih? Mana emang umur ngadaran wae rambut. Tapi kok ngeunah doh. Yang bobona teh boga. Ece. Urang mah penasaran dah kalau laki nu tadi teh. Emang kunaon? Eta mana berbuat nanaonan nya itunya jeung si Iciknya. Ya, pokoknya mah jeung Randa mah pasti apalagi duaan pasti ya nyaho meureun berbuat nya dong. Atau anak diintip. Intip. Ayo berintip. Tapi alon-alon. Kanyahoan mah. Moal Ya, kan lawan meureunnya. Ayo atuh yuk. Penasaran? Coba intip. Ayo isnar urang mana aja. Ada murah aja eta naon mah mau tuh. Kan nuhun. Mereka Randa we mah mau aja. Ayo. Iya, baik. Sini. Naon? Lalahunan ya. Sararepi ya tanya kamararan ya teh. Ih, masuk musim alay jiksa. Ya ada ruas saya. Intip ngancong jero. Kak saranda sarang si Ici. Mana ada anyar gitu. Nanya Anyar pegat cenah. Anyar bengsat. Anyar pegat. teh nya tuh wow urang lucu. Jeung mah tadi ayo ala kilot agak gede-gedenya. Iya tuh. Gede gitu. Heeh. Emang kumaha bentuk laki mah? Gede. Wadah, Jo. Pakai baju batiknya, batik. Batu warna naon? Agak herang-herang gitu lah sih Warna coklat green gitu lah pokoknya mah. Kos iya sih. agak jemborosan batiknya. Pakai topi. Cina kos salah kita sih. Salaki. Emang geus boga salaki. Ayo, mending cuak titip anu gede-gede. Ieu kedeung heula. Emang si Saro geus boga salaki. Padahal kamari saro teh geus sabulan, karek sabulan saro teh Nikah deui. Geus nikah deui. Ini gue beja-bejanya. Ini teu ngundang-ngundang. Ya kan saro mah kana itu di bumina lalaki nikahna. Ayo, ayo mah cukup intina wae. Ayo coba. Ayo. Heeh, ayo penasaran mah kudu disenjo. Ngomong nu tarik-tarik teuing. Mana sih? Salaki sih ya. Sama nanti kok udah ganti pasal itu ngajak ngajar. Emang tadi cari tanah rek. Tadi sarotnya ke modal, sarotnya laguran. Banyak lah percaya ya alat. Setengah juga anjing kan Nah, kok sarotnya cebok, udah kalakai. Bau batu aya bisa. Gue dilap doang pakai. Lupa kapet. Modal aja si Kieta, si Kacapi. Saudan. Kalau Aina rek. yang lembut karena bumbu. Asianya. Oh iya. Jangan ngenahan. Anu ngarang-ngarang si Ici. Cek aja nenek dia. Ya udah kan Bener ada undangan. pakai batin pakai topi. Hamak taja pisan ka sarote. Hamak selingkuh terselingkuh. Sian ngaranna Ici. Oh sian nyedukeun pakean kopi. Tenang sia. Apa ngomong nama Duda? Duda. Makanya selidiki. Ini kasabulan. Bakal sandanya oge menikah udah sakit batur wae. Ente Sudi
Ayo kok, namanya tak cerai nama. Ngajak aja di randa. Di mah wae di mah. Ulah halangan Saro. Saro mah gede banget ke aku. Video. Cek mau apa itu? Video pun. Kaju nu parase mah parasawe. Lapar. Lumayan yang gorengnya nggak entar di pentak orang kapan tuh jualan tuh nyak. Pokoknya mah Saro mah jangan puas. Saro mah jangan puas. Enak banget ya baju. Jangan gorengan. Saro mah jangan puas sama gue jadi pilak awewe. Siapa ngarana ikirannya? Kaju nggak tuh parase urang mah akan goreng. Udah orang masih boy ya. Besar amat. Mau balik. Tetapnya kan jadi bukan tontonan gratis kan. Baringan hari ini deh. Ting 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 ting. Hiji deui. Aya mau ayo. Hai sapa teh? Sia pasti aing nyaho nya, lu bebenya nya. Iya, saade pegang gua. Anjang puas. Awal saya Ici. Ici. Awal. Balik. Ih, ngerakun mah di mah batu.